Di mana cenah Brody? Ah, iyo di tempat syuting Mang Walid cenah anjing. Tuh, iyo koyo danauna cenah ieu tuh. Iyo kemarin dipakai syuting ku Mang Walid teh. Ieu rakitna anjing. Tuh, karenaheun kieu tuh. Ya, bener persis ieu mah euy. Tempat syuting Mang Walid ieu mah tuh. Tuh, lega ka ditu ka dieu pokona mah tuh. Tuh senjana anjing nutup euy. Wah, telat itu ada itu ayangan pada uwe cucuk Ali Musa anjing kemana pak iya loba cucuk Ali Musa na di dia mah anjing oh lah sakit tuh we anjing iya ah lega anjing mun ngojai di dia oi enggak sih lah info-info ngojai yang bisa dengar rojai ka dia pokoknya darah datang